Sampurasun para mitra, kaintang bingana tiasa tepang deui dina acara Panismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Serta ajar urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, ayu urang neda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nuhun Gusti Allah Rama, abdi sadaya nyuhunkeun panoyun ti Roh Suci, supados abdi sadaya tiasa ngartos kana piwulang Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa oge ngaragebkeun sareng nglarepkeunana dina kahirupan sadidinten. Hatur nuhun Gusti penda ieu disuunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kalawan Bungah Manah. Dumasar kitab Jabur pasal 40 ayat 1 dugi ka 11. Nas nu janten puseur pangnyepan urang nyaeta aya dina ayatna nu ka-8 anu ungulna kieu. Kacida resepna abdi ngalampahkeun pangersa Gusti nun Allah diulang Gusti ngancik dina sanubari. Para mitra, cobi emut-emut iraha kawitna urang tiasa nyarios nyuhunkeun tulung sareng hatur nuhun kanu sanes. Iraha kawitna urang nawiskeun pitulung kanu sanes. Iraha kawitna urang tiasa ngalaksanakeun pancen anu dipercayakeun ka urang kalawan sahade-hadena. Sareng iraha kawitna urang tiasa ngadoakeun anu sanes dina paneda urang. Ayeuna minangka jalma dewasa, hal-hal eta parantos janten bagian tina kahirupan sadidinten urang. Ngaraos gampil ngalampahkeunana sapertos otomatis wae. Waktu surang alit, urang diajar sareng diasah kurarama. Kebiasaan hilap janten diemutan sabaraha kali. Meureun rarama urang kantos ngemutan, pek nyarios naon upami dipasihan kue. Atanapi oge mun rek sare ulah poho doakeun nininya. Lamun hal-hal eta dipigawe saterasna mang tahun-tahun tangtos urang bakal kebiasaan. Eta pisan anu karandapan ku juru serat Jabur anjeunna ngalampahkeun pangersa Gusti kalawan bungah manah. Hal-hal basajan anu parantos janten kebiasaan ieu salesna mangrupikeun bagian tina pangersa Gusti. Tetela upami dipilampah timurang kali sarta jumanten kebiasaan ngalakukeun pangersa Gusti teh karaos lumrah. Malah matak bagja. Urang moal nganggap eta minangka beban berat anu kudu dipigawe kalawan susah payah atanapi maksakeun. Naha urang parantos tiasa ngalakonan wamita acan kawitan ku ngajantenkeun pangersa Gusti minangka kebiasaan dina kahirupan urang. Hayu urang neuneudah. Hatur nuhun Gusti kangge pedaran pangandika Gusti deungeut ieu. Berkahan abdi sadaya ku hikmat sangkan tiasa ngalampahkeun sadaya pangandika Gusti jumanten kebiasaan hirup sadidinten. Supados abdi sadaya tiasa ngaraos kabagjaan di lebet Gusti. Hatur nuhun Gusti, panda ieu disambat sareng disuunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra pina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos rubiung dina ngamasyurkeun Injil kaslametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.